Bismillahirrahmanirrahim. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah. Akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe taun kawarti. Ngadak-ngadak sugih mukti tapi tambah sae ati. Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti badana saban wengi. Didinya jol kasumpingan Jibril nunurunkeun Quran kalawan dawuh Pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti nyebarkeun agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana, Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kali nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek pisan. Jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kalarasan anu jadi tukang adan. Hari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Para sahabat kungsi ngalih ka negeri Habsy nu tebih didinya anjeunna linggih kirang kenging 3 sasi. Samuli sahabat ti Habsy kacarios Kangjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci. Uwana sareng garwana pada pupus duanana harita Nabi yuswana ka 50 taunna. Geus pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng ka Siti Aisyah Ummul Mukminin katelah. Tidinya kersa Pangeran maparinan kamuliaan ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman. Nuju tanggal 7 bulan Rajab nu kacatur runut kaul nu kamasyhur Kanjeng Nabi teh disaur dipapagu malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tetunggangan Nabi angkat ti Makkah ka Baitul Maqdis telah milami antawis
ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wecis di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Miraj tea kasabatna ka langit nabi sumpingna tujuh langit sadayana sareng aras pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka Pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kewajiban salat nu lima giliran teu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jami nu luput salatna nyata rubuh agamana kacarios dina zaman mirajna nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan kafir Mekah kacaturkeun barang nabi nyarioskeun Miraj lain dimulyakeun anggur padanya serikeun pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngerasakeun ka Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun para sahabat pirang-pirang nu bumela milu iyan milu ngali saabrulan tapisan sumoreang tambih kamulyaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kudu ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumenengna agama Islam cahyana gumambyar ka mana-mana negeri Mekah di perangan akhirna kabayang pisan Nabi tambah kemuliaan tapi lain jijieun ari yuswa Kangjeng Nabi 33 pasti makumna di jero negeri Madinah negara suci puputraan Kangjeng Nabi aya 4 anu istri Siti Zainab nu kahiji Ruqayyah nu hiji deui Umi Kulsum katiluna Siti Fatimah bungsuna Ari putra nu cikalna Sidna Qasim kakasihna Sidna Abdullah raina Ibrahim nu katiluna Eta nu genep putrana Siti Khadijah ibuna Sidna Ibrahim ibuna Maria jenengan nana
istri timasir asalna tak kitu turunanana putra anu pameget kabeh pupus keur aralit keneh nu istri carogena teh para sahabat nu soleh Siti Zainab carogena Abul As jenenganana Siti Ruqayyah carogena Sidna Utsman mimitina geus Siti Ruqayyah hilang anjeunna turun karanjang Umi Kulsum putri lanjang ditikah gentos nu hilang caroge Siti Fatimah Sidna Ali nu katelah bakaramallahu wajha anu kamasyurkeun gagah Ari putu Kangjeng Nabi dalapan pameget istri Siti Ummamah jeung Ali ti Siti Zainab kawarti Ari Sidna Abdullah mah putu ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 kabeh nama tilu anu pamagetna Sidna Hasan kakasihna Sidna Husain kaduana Sidna Muhsin katiluna Umi Kulsum nu istrina kasidna Umar nikahna Siti Zainab kaduana nurut ka unggaling wartosna urang kudu cinta ati katurunan Kangjeng Nabi pamaula kurang ati semawana hiri dengki Ari munggu Kangjeng Nabi nyaana langkung ti misti ka umatna jalar istri leuwih ti sepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawan ka budak yatim pada sebeku paparin kadaharan jeung pisalin akuan ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung kanu nyandang kasusahan gering jeung kapapatenan ngalayat sareta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu mustika ning jalmi sajagat moal mendak deui sae rupa jeung parangi rarailil bulan purnama halisna lir katumbiri waoslir intan widuri salira harum wawangi estu kersaning pangeran lain sengiti menyanan karingat padanan dean diparake sesengitan sakitu Nabi mulyana taya pisan adigungna
angkat pungkuran sobatna kalangkung handap asorna anggean kerasa lumayan najan nuges ditambalan kitu deui katuangan banget pisan dikurangan betah dina kamiskinan lain sabab teu kagungan ngajah bae ngirangan ngarah karidoan Tuhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala